kabelah dieuna para khulafaur rasyidin, kabelah dieuna para aulia-aulia Allah. Terus wali-wali Allah nu manta kurang zarah ka para wali teh ulah sok mentana naon zarah ka wali. Ieu mah zarah ka wali pun tak penta wali. Aduh abdi teh menta dimajukeun usaha. Emang pangeran nya na wali atuh abdi teh coba bae usaha lah ieu asana bangkrut amat. Lantaran di kepemerintahan Jokowi mah jadi kos kieu. Dua perkara abdi menta wali, hiji pajukeun abdi, mun abdi teu maju Jokowi na jungkelkeun Gusti. Kan siapa kos kitu mentana. Da teh salah. Ulah kitu atuh. Geus bae mamenta Gusti, abdi mamenta teh ka Gusti, ieu zarah ka wali, wali teh ahli Gusti anu geus bisa ibadah. Capretan abdi atuh Gusti kana ngeunana ibadah sakumaha ngeunana inu dizarahan ku abdi jana mah geus bisa tawakal jana mah bisa sabar jana mah bisa qanaah jana mah geus deukeut jeung Gusti abdi ge hayang cara manehanana tah zarah ka wali mah kos kitu. Jadi supaya urang teh bisa nuturkeun nyana mazarah lah mau pemimpin zarahna ge kubloon deh pemimpin ayo kayak dipangmentakeun ka ditu, kayak ditawasulkeun ku kula geus pokona. Hayang naon ge tulis bae geus didinya tulis. Kula nu ngalaporkeun geus beuh. Eta tolong pimpin jarana lain hayu pupuk supaya rapih nyahueun kana aturan-aturan zarah nu mantak Muhammadiyah ngaharamkeun ge eta nyana. Eta kos kitu haram zarah kos kitu mah. Ulah haram. Enak gitu zarah ka para wali basa kumaha. Eta teh tadi supaya kacepretan kabeleteran. Masyaallah. Ieu urang lamun nyaritakeun tentang jelema anu geus panceg niatna boga keyakinan etalah para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang gulak gilek. Koncina mana? Koncina dedeleuan mata teh geus kudu ulah resep kana dunia sakituan. Lamun mata masih kene resep kana dunia gulak gilek wae kajen kumaha. Kajen talar Quran, talar hadis, kajen teh nyana geus bahsul masail. Tapi mata resep kene kana dunia gulak gilek bae. Kemari Muktamar NU aya 3 panitia. Panitiana 3 di Jombang. Hiji panitia muktamar asli. 2 panitia gadungan. 3 panitia akan kedatangan presiden. 3. Ente mah teu memperhatikan muktamar we. Aing mah di ibah bae ge nyaho. Cek kieu nyaho na menang ti mana tuh? Ulah mimilu ka aing. Saya masih aing mah aing. 3 panitian. 3 hiji muktamar asli. Panitia muktamar asli. Nomor kedua panitia gadungan. Nomor katilu panitia akan kedatangan RI 1. 3 panitiana. Nu panitia asli eleh ku panitia gadungan. Lantaran panitia gadungan mamawa tas gede. Tas gede. Disatukankeun nyana aya tas. Kabeh punyana didatangan. Siap ente. Anu dibere 50 juta, anu dibere 30 juta, saurang kiai. Kiai kan jarago ngajina. Anu geus di otakna teh aya bahsul masailan. Quran aya di otak, hadis aya di otak, tetapi hasilna 70% kiai narima kana pamereta duit. Pokona dibejakeun sote, geus hancur-hancuran gua. Ye emang kumaha gitu. Kadang kurang anu nyawan aing jeung siapa? Nyawan aing. Coba buktikan kiai nu merean duitna ngobrol jeung aing. Dek lompat ka mana sia? Dek lompat ka mana? Ayo ngaku sia, disesuaikan sumut sia ku aing. Ieu maksudna naon? Rusak jasa. Quran aya di nyana. Hadis aya di nyana. Yeuh basul masail jarago nu mantak dibubarkeun ge hampir dibubarkeun. Emang naon? Duit mah.
ieu nu mantak agil sirot deui nu anu terpilih duit lumayan baheula tasbahtul masail matas mutamar NU di jero dada di jero otak aya bahsul masail mawa ilmu kuari balik mutamar nu ditugakan teu nyaho anu di luar ieu naon dimaksudna ieu inget ka abah deui bae kula maca kalau tadi lain man teu kabita bisa ngaji jago ngaji henteu nu kabita ge ikhlas tah kadadehekeun we tadi ceuli mun sia bisa ikhlas geus jadi jelema mun sia can bisa ikhlas can jadi jelema mantak datang ka kuari kula teu berusaha supaya ikhlas abah jelema marere duit ka kula sial jasa orang hese tak ikhlas aduh masya Allah kan nomor kahiji nomor kadua eta abah mah kula sok ngadahar duit ti pamarentah tarima mah tarima bae cekel ku sia haju ka mana ke kula omong aduh aji pending geus kieu bae aya kene eueuh ieu kula ngabejakeun sote lain naon supaya ulah jadi rahasia agama be maju urang jeung pamarentah ulah bendu jaloba kepentingan anu urang teh diuruskeun ku pamarentah nu ulah sote lain babarengan jeung pamarentahna ja birokrasi moal kaluar ti pamarentah partai kaya di pamarentah hayu dukung pamerena ulah dicokot cak kitu ulah kieu ulah wah ekstrim jasa ka pamarentah ulah negara urang kan negara politik politik kan aya di pemerintah anu ngajalankeun roda politik kan pemerintah jangan salah mah lain pamarentahna lain politikna kiai nu narima duit di pemerintah eta nu salah mah lalu bawa ngomong pun tenang geula besi pajar ekstrim kapan atuh Numantek ulama jeung lurah wararau, jeung camat wararau, jeung bupati lain bupati Tangerang bae, gubernur loba jasa nu wau, bahkan jelema nu di luhur ge nu dipunclot. Atuh wow, bahkan aya nu pernah mere duit teu ditarima loba saksina henteu ulah. Hanyana maksa, manyal maksa bae kudu bae, terima kumpul. Terima kukula bener nganyana jangka masjid moal mali ka masjid moal masjid dia moal ulah eueuh deui pemerintahan di masjid dia kecuali pribadi lamun narima geus sabaraha miliar ulah ieu mah endek ngaji bae endek ngaji mere tatarina endek 100.000 gede teuing asupeun deui cokot 50 gede teuing akhirna mah 500 mau nyata geus gadeuleut. Tapi jadi baik. Nah, masyarakat di dia tadi dipaksa nyen masjid. Ulah, bisa nu ngomong tunginahin, ulah didengikeun. Geus nyana pelit, ulah dipenta. Geus jadi mah masjid Allah, tapi ternyata di Cilongok mah masya Allah. Kukula karasa lain bae lalaki awewe di awewe mun dipersilakeun ditangah bangun daraek nya mah di dieu. Sebab diomeme ku panitia.